sulur kasadayana anu ti kaler ti kidul ti handap ti luhur. Pokona tepang deui sareng abi nya sahanya abinya. Nyawa ini ka apa? Dari mana? Saya. Lek sih aing maksudnya. Ulah serius. Ieu lur caritana kieu. Saya kan ieu sorotna atuh buluk sia teh eta mah hideung mau ka ciri. Kuntu kamu kulo ka ciri. Jadi kieu lur. Tanya atuh aing tuh tanya atuh. Oh, kunaon episode 8 gila sih kana tayang. Eta kana eta. Ya eta pugulur aing rada pusing oge mikiranana gitu. Jadi kan barudakna ngomongna mah 1000. Sibuk naon? Sekolah. Nyawa sibuk teu baru padahal sekolah tara. Kapan ulangan. Kapan niat nama urang rek isuk ke tapi cenah isuk bagi rapot barudakna cenah. Bisa jam 10-an. Nya beureun ke dikondisikeun deui beureun lur. Paling gitu meureun nya. Tungguan lah eta episode ke-8. Ayo man. Cong intip kayu. Ayo. Sebenjan molor. Tembok. Molor. Sebang kowe kieu. Tunggu aing. Aing lagi wawancara tadi na. Gelap, bro. Udah ngajing. Udah ngajing. Ini boleh ya kemana? Aduh iya ini. TV molor. Tuh nih kurang. Ya aing rek main rokok. Aing. Kumaha tukang warung teh ah. Tadina siang ngalawak pa aing dia teh. Kalau kapanggih jelma ieu deui, butut geuning aing mah soalna aing mah. Leuh mun alus mah da. Ini ge dilanjut jeung ganggu bae. Kerenan coba gerak. Aing ngalajok video tuh, Mbak. Video naon? Eta video aing kan keur nyanyi. Aisyah. Halusnya? Ya, ini. Duh dah tapi ngomong-ngomong aing teh aing udud guys gas wae aing poho Rur aing udud. Rur lah. Aing rek nganyuk we atuh lah. Wajar we nganyuk sabatang mau piraku. Mau merek kayu kan bae molor ieu jelmana lah. Kesempatan aing. Lain mau tapi kasih mah. Guys ni wae goblok. Lur. Ampura aing udud dah. Wae dah. Ngaranna ge jalma. Atuh. Pak. Pobel tak kene asih ya. Kenaran ya? Hah? Kenaran? Ya, adi lanjut cicing ulah ngaganggu ah. Heuh, lanceuk ini sarua gorengan. Kok mirip tuh. Hidungna sarua. Mirip tuh aing dak mirip tuh. Mun mirip komen oh. Ku aing cedakeun. Mirip siga tenyom. Ayo dong. Kayu teh engon-engonan bra Tah. Bukan gurame segala. Bet panjang gurame jika Aing kurang. jika lauk ieu na ngaranna. Aing teh apal di lah. Layur. Kita lauk layur, guys. Oh, arwananya. Ari loknan, Bro. Oh, ini masih gana lok sepat Dibelem mun aing malah sang di kieu. Halo guys. Kita kembali lagi bersama saya ya. Si tukang rujak bapak. Ini kawan-kawannya. Kumawi, pokoknya aing ngomong. Jadi, radio setelah ini. Aduh mun pencet. Atos. Setan.
ngomong sih action itu bro. Sok nyari ya sok. Emang ini action nih? Tapi ngomong-ngomong aing kan oke ya. Ya, mau nak tembus 1000, insya Allah jebuk lalungit. Pokoknya guys, lain guys lah, ke urang sudah mah lur wehnya. Pokoknya lur. Iya mah hitung-hitung nadar gitu. Lamun geus tembus 1000 subscriber, tuh urang tarik dibotak ceritanya lur kabehan dibotak. Lah, rela langit buuk aing demi subscriber. Sok. Jadi dia ieu lah mah. Tah, pokoknya nya eta najar urang mah eta. Jadi buat kalian-kalian yang belum subscribe jas. Udah rugina nya. Paling lah meyakin kuota seetik lah wajar atuh amal seeutik jang ke di akhirat. Ya, bener tak? Tageuning krage hudang ampun. Tuluh aing euy. Anu meuli geus sabaraha? Hari geus tuluh kumaha? Aduh, aing molor wae ka meneh deh. Tas gadang aing teh. Gadang-gadang wae ah. Reupuh aing. Kane baru ngararuh. Eueuh malabur. Sok. Aing mah. Tadina rek sina ngalawak di deko aing. Aut-autan teh coba ya. Heuh pugu burung tah. Jelema ieu tah. Tah si hideung. As. Kasih dong lah. Geus madang can? Geus aing madang mah. Aing nganyok udut tadi. Sabatang nganyok. Hah? 4.000 ini. Anjing 4.000. Goblok. Aduh kacau aja, kacau tukang ngorong hiji. Duh. Gilik papalat lagi ya ampun. Ya Allah. Anjing. Beas nu murah dulu ya. Anjing aduh parah ya kan tukang warung. Emosi anjing geus. Ngalinur apa nah cenah. Aduh ya Allah, Akbar. Dekat ditutupan. Beas nepi kayak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tukang warung. Weureu. Aduh. Oh, kumaha sih eta beas teh batur mah. Petani mah meni ripuh nyawa teh. Hakan gitu. Ayam. Selungan. Dijaga. Lihatlah dan bukalah mata hatiku. Mirip dah, persis dah. Terluka. Jangan lupa naon. Subscribe. Jangan lupa naon. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Gitu lur. Ayeuna mah geus peuting heuh. Ayeuna mah aing rek molor gitu. Aing molorna ge di masjid tara di imah aing mah. Anu molor di imah mah bencong. Di masjid. Ya, ka dia tuh. Jadi nangko salat subuh anu itu katinggalin gitu. Aing mah sang molor. Isuk mah kumaha isuk lah. Oke guys.